Wilujeng tepang dangu deui sareng simkuring Jabrik Channel. Didi abdi bade neraskeun hanca dongeng anu katunda kamari. Anu carios nyambung dina judul Ceurik Batin Nu Nagih Pati dina bagian katilu. Sareng abdi nyuhunkeun pantosanana ku cara subscribe channel abdi sareng di takol tah loncengna supados aya pemberitahuanna upami abdi nguploadnya. Sareng bilih aya anu bade ngiringan fotona dipajang kantun lebet banyak dina nomor WA di 0819 0535 4249. Hatur nuhun, mangga urang dangukeun deui dongengna sasarengan. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Jam 8 peuting Mang Diman tos nepi deui ka imahna. Ngan kaget kacida hate Mang Diman basa nepi ka imahna. Kasampak loba jelema. Katempo bikasni pamajikanana Mang Diman nu masih rambisak malah inghak-inghakan. "Aya naon ibuna?" tanya Mang Diman siga nu reuwas. Bikasni teu ngajawab, malah sagruk we ceurik siga anu nalangsa kanyerian. Tuluy aya tetanggana Mang Diman nyarita, "Tadi sabada salat Isya yang aja teh teu bakal balik, masih ngajentul di pinggir musola. Kukuring diajakan balik oge embungeun. Prak teh engke wae Mang, hayang di dieu keneh. Nah atuh karek oge aya sababaraha langkah abdi ti musola aya soal nu pakejebur kana balong. Atuh kuring teh reuwas ari diliek teh, ya Allah, jang aja kejebur kana balong Mama Haji." Panonna buncelik bari leungeunna roroesan. Abdi langsung minta tulung kanu lian narulungan ajat. Saparantos ka daratkeun jang ajat malah guram-gerem. Sorot matana beureum, huntuna kakerot. Cek tetangga Mang Diman daria pisan nerangkeun kajadian nu nimpa ajat bari pepeta. "Astagfirullahaladzim." Mang Diman istighfar langsung rumahuh banguna langsa pisan pok nyarita, "Ayeuna si Ujangna di mana?" "Itu di kamar tadi digarotong ku tiluan. Untung aya jalma nu pas lewat jadina abdi minta tulung. Ajat langsung dibawa ka dieu," jawab tetanggana Mang Diman anu tadi cacarita kajadian perkara ajat. Sedangkeun bikasni masih inghak-inghakan ceurik, reuwas campur sedih kuatir ningali nu jadi anakna samodel kitu. Mang Diman nangtung tuluy asup ka kamar ajat, kasampak ajat masih keur sare keneh. Ngan ambakana siga nu capek kadenge ajat batuk tapi angger panonna mah masih keneh beureum. Nempo anakna kitu Mang Diman ngan ukur bisa ngarahuh. Narik napas panjang bari ngusap beungeutna langsung istighfar deui bari ngadoa ka Nu Maha Kawasa. Astagfirullahaladzim.
Duh Gusti, mugi Gusti nang tayungan ka anak abdi, cagerkeun tina panyakit anu tumibak ka anak abdi. Keun Ujang sing sabar anaking, pageta urang cuang diubaran eta penyakit. Mudah-mudahan jadi cukang lantaran karena kawarasan Ujang. Cek Mang Diman lirih pisan. Tapi ngasa heulanya sakedapnya engke disambung deui. Kagok ieu keur ngarokok sabatang. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Gek Mang Diman diuk digireun ajat anakna. Langsung ngusapan leungeun ajat. Kulisik ajat teh ngulisik nyah beunta. Ambekana henteu kawas tadi. Ayeuna mah katingalina rada tenang. Pok ajat teh nyarita sorana meusan ngan kadenge ku Mang Diman wungkul bapana. Bapak, Pak, ari kuring kunaon? Naha ieu awak mani asal leungse, sirah rieut, ranjang asa goyak-goyagan. Cek ajat bari mencrong ka bapana. Tenang anaki, Ujang teu kunaon, Ujang di kamar. Sok we lah Ujang istirahat. Cek Mang Diman rada daria. Tuluy nyarita deui ka ajat bari ngusapan tarang jeung sirah ajat. Isukan pageto urang cuang tatamba. Amih Ujang cager, sehat sabihara-bihari deui. Muhun Bapak. Kuring mah kumaha bapa wae, nu penting mah kuring cager deui. Hampir unggal poe ieu sirah sok rieut, awak nyereri, laleuleus, pikiran sok kamana-mana. Duka naon anu dipikiran, da kuring oge teu ngarti. Perasaan teh, rarasaan aya nu nutur-nutur. Cek ajat nyarita panjang lebar nyaritakeun naon nu karasa ku awakna. Ngaso heula para mitra kaum dangu, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mang Diman mencrong ka anakna pinuh ku rasa heman. Pok nyarita didorong rasa didih nu pohara. Jang, sing sabar. Insyaallah engke oge cager deui. Ayeuna hidup sare bae istirahat heula nya, tong loba nu dipikiran. Muhun Pak, tembal ajat reup peureum Mang Diman oge nangtung tuluy ka patengahan ngobrol nganuhunkeun ka tetangga-tetanggana anu tos nulungan ajat anakna. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita tetangga-tetanggana Mang Diman pamitan saparantos dianggap beres jeung mastikeun ajat henteu kunaon. Mang Diman sababaraha kali nganuhunkeun pisan ka tetangga-tetanggana nu sakitu belana ka ajat. Teu kabayang
mun teu kanyahoan pas ajat keur kitu pasti ajat bakalan ajal nya intina menemahan pati lah gitu. Titeulem di balongna Mama Haji Hasan najan teu jero pisan tapi da keur kaayaan teu sadar pasti bahaya pisan. Para mitra anu sami-sami ngadengkeun ieu dongeng poe pagetona ti saprak Mang Diman ngamusyawarahkeun rek ngadatangan jalma pinter rebun-rebun keneh Mang Diman ngegidig ngajugjug imah Mang Ratman tujuan rek nyamper ka Mang Ratman pikeun ngajugjug lembur Wanaraja teh. Ajat oge diajak ngan tadi namah embungeun duka naon alasanana ngan saparantos dirayu ku Mang Diman jeung ku Bikasni akhirna ajat ka jalma ngarti teh maksudna teh milu gitu bebarengan. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng teu kacatur di jalana urang candak singkat nabaenya Mang Diman ajat jeung Mang Ratman entos nepi ka Wanaraja. Malahan rompok si Abah dukun oge tos kapanggih. Maklum ngaran-ngaran jalma tos kasohor kaceluk ka awun-awun kawentar kajana pria kajamparing angin-angin sakali naroskeun oge ditaruduhkeun ku urang lembur di dinya mah. Memang benernya para mitra ari jalmi nu tos kenal mah nya sakali naroskeun teh langsung we pendak da ku terkenal teh ya gitu. Cobi atau abdi terkenalnya sapertos sanes. Aduh. Jabri channel di mana rompokna? Aduh. Itu di ditu tuh di Kuningan. Di RT 5 RW 2 tah sok mangga nu bade amangan ka dieu diantos pisan ka abdinya. Aduh. Ari tos nga ieu teh geuning. Mangga urang lajekeun deui ieu nya dongengna nya. Cag urang tunda cerita Mang Diman anu keur nambaan ajat. Urang teunden dihandelem sieum, urang tunda dihanjuang siam, paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun padahal cerita nu anyar. Jadi cerita ngahiji cerita dongeng anu lengkap sehingga ieu dongeng teh jadi hiji-hijina cerita dongeng gambaran kahirupan insan nu keur kumelenang di alam pawayangan ieu. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng kocapkeun para wargi kaayaan di hiji kampus perkuliahan sakumaha biasa saupami bade lulus dina hiji fakultas kaguruan sok diayakeun program KKN alias kuliah kerja nyata. Sakabeh mahasiswa semester akhir ditugaskeun ku kampusna nyebar ka wilayah-wilayah anu tos ditangtukeun. Katerangan para wargi, program KKN harita lain program ngabangun sarana prasarana di masyarakat. Harita mah nuju saluyu ngahiji jeung program pamarentah nyaeta pengentasan buta aksara. Pamarentah satekah pola ngayakeun kagiatan-kagiatan anu aya patula patalina kana ilmu pengetahuan masyarakat. Ku hal eta pamarentah kerjasama sareng lembaga-lembaga pendidikan diantarana lembaga kampus atanapi perkuliahan demi nyukseskeun program eta. Waktosna kabujang sae para mitra. Insyaallah ke anjing urang
lanjut dehnya karena episode anu kaopat. Sareng hapunten dina cara abdi menyampaikan dongengna rada kirang sapagodos. Abdi nyuhunkeun hapuntennya. Kumargi abdi di dieu nu jadi ajar. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunya pegat simpai paturaya patepang deui. Wilujeng kantun mangga permios.